Mang Bob asup sekolah. Udah pagi ternyata. Oh iya, sekarang hari Senin ya. Olahraga heula ngarah teu dibully. Urang arek olahraga heula, ngarah baturan urang sarieun ka urang, ke urang jadi MC di kelas. Waktuna sakola. Urang sekolah. Woi, Mang Bob, maneh kemana lain libur ini teh, euy? Isuk karek sekolah. Geus jauh baya antep Sajam di sekolah. Usah saha kamarana nya. Urang semangat teuing sekolahna jadi we kieu. Kumahanya? Tolong. Apa? Mari kita tolong. Eueuh saha di dieu. Oi, Patrick, maneh natang ingetan urang mun ayeuna libur. Karek datang bisa ambekan, emang urang salah naon? Maneh tengah mejaan urang mun ayeuna libur sekolah. Urang geus ngageroan maneh tadi, maneh nu teu ngadengekeun urang. Gara-gara maneh urang sorangan di sekolah sih. Dasar wibu nyalahkeun ka urang. Aku denger anjing bab. Astagfirullahaladzim. Istighfar anak muda. Iya, Bang Joni numpak kuda. Tah, nama kalenderna gede jadi moal salah deui tanggal kos kamari. Jadi tengeunah ke si Patrick geus nyalahkeun Bae keke dihampura. Tong hilap sarapan heula. Oh my god. Saacan sekolah tuang heula. Bismillahirrahmanirrahim ngarah kuat nepi sore. Punten. Mangga. Bob hayu indit bareng. Hayu, tapi urang hampura heula nya kamari urang geus ngatakeun ka maneh teu sopan. Soalnya urang keur temut kamari hampura we nya. Santai we jeung Pepet mah teu baperan. Abi mun jadi bobo pasti ceurik oge jeung sedih oge pas bakal ambek. Wih, nuhunnya hayu bangkat. Jir, sepi keneh. Kumaha mun salah tanggal deui kos kamari? Lain salah tanggal, tapi salah jam. Kita terlalu pagi datang ke sini. Lebih baik kepagian daripada kesiangan, ya kan? Hehehe. Pepet kumaha biar naik ke sekolah.